gitu terus ke gunung gitu nah ieu mah di dieu jemprak kok di dieu hakaneun eueuh nanaon eueuh Kalaut mah bangga sia teh kumalam dicaplok hiu sia teh lawan ieu atuh nyaplok oce mah oce jeung hiu na gedean oce kabar gaeng udak-udak untuk aing mah bandara bodas untuk aing hiu dicaplok padahal oce tinggal lambai tantangan ke kamera mangkat ka gunung kada pindah gunung dah goblok aing ka ditutup gunung ka ditutup cenah ka mana euceu arek ka gunung oh pindah cenah itu sore terus euceu mah telat cenah ka dieuna goblok aing ini pernah rese udah kan teu kontekan heula jeung gunungna padahal mah SMS heula mati lampu cenah kalau ge pusingon poingan atuh orang pura-pura pinggi kan batu kan sok barek pol butung oh pada rieu cara lama buat pada rinda padahal ge ka gigi angina tarik teuing jadi urang mah di dewe piknik nah di dia mah mal olok kejo mal olok duit di dia mah tukang dagang eueuh tukang dagang eueuh naon coba kita lah lalajo we loba tinggal iriam merente aduh emang topeng banjet lalajo sieun anu mah ka laut bisi tsunami teh tsunami teh naon tsunami sun jauh sun deukeut kan apa keneh tapi si tsunami mau atuh aya di tsunami si Suratman saya pamajikan anak si tsunami ngaran si Suratman eta tukang bilik sia geuning nyaho meureunna tukang tatangga si Surkim si tsunami eta pamajikan anak kamari kagencet pantau manehna ya Allah kunaon itu pun pantu tarik teuing jempol suku di luar kene kan suku jempol teh panjang jempol teh dari teh kurang ngajuru bijilat jempol heula manehna mah colong kodor oh di meteran teh kitu setengah meter terus urang teh ieu kagiatan naon unggul di dieu teh kurang nempukeun jelema laliwat urang ini boro-boro nu liwat ngajaran redog tuh jelema na oge tuh dulu tuh kayak kapal liwat urang dalajoy kapal minta duit sok dibalak ih teu abi mah tara kitu aja masih hidupnya di bawah garis kemiskinan jadi mun aya kapal liwat teh sok minta duit abi mah tara minta emas gitu dipurageun naon sih utah minta emas yang Bombay lumayan dihaneutkeun deui mah ya semam anak ya Kang Gopar ka mana nya tadina tuh diajakan ku Oce nyawa rese mena mah orang teh gimana juk aya non teh kuang di teh Gopar sih gimana Gopar rubuh kanana di plastik mie di plastik mie aja asup emang ada plastik mie nyawa aja gitu kan sugan eta mah ya boha-boha mah Gopar teh keur karasa beuteung karasa beuteung kumaha eta geuning beuteungna geus kos kitu oh beuteung si Gopar mah keren beuteung karang baga naik anu dadak betul porno atuh itu mah nama tarang baga kabeh ya Allah meni aing diisen hampanya hampa Mang Gopar teh nya oh sekarang ingat bahwa lama sempat tarocingan ngariung sisi kembang kieu teh jeung Mang Gopar jeung saha wae teh bahwa lama urang eta jeung menteri bahwa lama ulu masih boga kenalan menteri agama tukang memimpin tahlil menteri agama ya eta menteri perhubungan kegesan menteri agama tukang memimpin tahlil lumayan teh berakatna oh sok dibedakeun nya sok dibedakeun bakal sok aya amplopan nya si amplopan pas dibuka teh anak belum beruntung ya ulang we suka rek mantep teh sieun can milik eta teh siga nama da jelema mah kumaha amal-amalan ingat ke zaman sekolah baheula ceuk pagawean teh nya Mang Gopar mah baheula kan kakak kelas uing pernah sekolah sih ya pernah sakitnya hari takir SR teh sekolah rahayan naon baheula jam Hayau, kernaon eta dirinya? Tinggal asa aing tadi ka iman saeueuh cenah Oce masuk taruh bebeja ya cara-cara teh. aing nanyakeun ka tetangga sia keur bulan kaleng cenah Kenaan di dia? Kenaon? berpinik asa mah Minduan ah. Minduan ah. ini puru Madang can. ya puku kaleng nungguan Mang Gopar teh heula ieu teh moal Beres. Ieu. Kumaha geus kieu amin-aminan apa kumaha teh? amin ya agama rek amin-aminan sama ya enak mun aya tilu kan lamun gapleh mah kudu opatan eta nu gapleh saya coba penemu gapleh sahanya Mister Balak urang luar negeri oh balak genep eta penemu gapleh eta teh penemu gapleh teh Mister Balak kasih mah teh nyawa aneh-aneh nah wae
teh naon mah kantong eta. Ye tong sok loba parotes atuh ieu teh makan harta Pe dan nama ngahaja mah kantong teh sugana balik aya copeteun. Liwat ka imah batur nyopet we nama. Ulah coba copet. Ari teh nyopet sendal sugan teh kan. Sebenarnya sendal loba teh teh kenca kabeh goblok kumaha kena. beja-beja tuh eta mah nu kitu mangerakeun. Leuh lamun berhasil pan eta teh mau nyopetna. Ya daripada orang piknik teu bebenangan, orang home pimpah teh orang lomba. Oke, menang naon? Kenapa kumaha menang naon? Yang kena pokoknya orang home pimpa supaya senang hati we. Nu kitu teh ya. Heeh nu home pimpa alaihum gambreng kitu Ah. ka anu eleh. Hah? Ke orang colek Permainan. nya ku aspal panas. Nganya dicolek ku aspal panas, karunya atuh Mang Gopar. Main tinggal atuh geus jiga aspal gitu. Pan ieu belum aspal saja belum aspalnya. Segini gantengnya lihat. Segini gantengnya dicolek-colek ya. Dari mananya? Ya si eta banget apa telanan mie ayam. Ayo maju lah hayang nyaho. Nah. Bangke gituan deh. Orang ieu sesa sirom lah ieu keur isuk. Ah susu eta. Susu campur jeung racun beurit. Ya sudah lama kitu mana mah. Naon? Urang lolombaan ke urang home pimpa anu eleh dicolek beungeut ta. Make ieu. Heeh. Tembak. Pas budak. Geus sampeureuh budak heula mah sagede kieu langsung. Bener. Ayo lanjut. Nah, pokona Geus lah mah hayulah daripada eueuh Ah. kegiatan lah. Heeh. Minum tong. Montong atuh. Yang dicolek Tuh kaum nu nu bodas-bodas hayang. Kamari ge batur keur ngechat gapura bisa diuyup chatna pajarkeun susu. Kelihatan yang pamutih udah oke. Kita teuing. Ayo maju. Arek kumaha? Ulah sok bulieun jadi jelema sok jadi bulieun meh nama sok ngabuli. Jok saha meh nama da pantas atuh da manehna mah tinggal atuh beungeut aja jika kegeser. Ah. Sok aya nu ngomongnya beungeut tah hideung kuntuna bodas. Terus lamun bogat hideung kuntu kudu hideung deui kitu. Ya minimal hejo atuh gitu. Mang Gopar gitu lah. Eta mah nu hejo mah atuh hejo kacai nganteuran. Naon tah? Mutu hejo kacai nganteuran. Mutu hejo kacai nganteuran. Puntu hejo bau tai dilaleurahan. Ih, sama. Tadinya wae itu dah, menewa untungna. Mang Gopar banget. Om Pimpang atuh eleh pokona Iya, coret. Raja Kompimpong. Tah. Ayo, sok. Siap Romlah, dicoret, dicoret. Siap, ayo. Sok. Liciknya. Itu sok atuh wae. Urang ngabejaan undangan kiraha. Karek nanya ke undangan, sok. Bukan hajatnya. Ya. Ayo, beres. Raksa. Om Pimpa laihum gambreng. Renang. Nyai mah seri atuh nangkup kabeh. Oh, nangkup kabeh kok iya Allah. Ini eueuh nu bener ieu meni. Urang mah kuat lalecok eta kuat jiga cangkang keong siap. Ayo maju deui. Tidak bujur katel. Balikan deui. Tadi mah sarua meunang kabeh. Ri nya. Yuk kuloa sok. Tuh. Om Pimpa laihum gambreng. Sorangan. Senang Tuh, urang mana sorangan. Kuduna lamun nu meunang. Nu menang mah menang mah ya baturna. iya baturna. Baturna. Sama baturna sia. Baturna. Urangan. Sia. Cek. Mun aya yang baturna kieu teu menang dua. Nganten menang. Mana atuh? Dua mah kudu menang sayang aya amil dua. Oke, lanjut. Deui. Om Pimpa alaihum gambreng. Elesia. Eles. Rom. Aduh. Kasep Rom. Wah, kasep pisan. Ini sentara. Kasep Rom. Balikan deui. Ya. Sok kudu menang atuh. Kudu menang. Wah, kita ngerang-ngerakeun sok. Menang ieu mah sok. Om Pimpa alaihum gambreng. Ya. Ele deui. Ele desa. Cuma pelit gitu wae ah. Nipu bisa diwadakan teh menipu. Sia ta. Nista aja utama. Lihat pembalasan si Pitu. Punya Ayo. bedak na tulah nangkar wae atuh. Nangkup atuh Nangkup sekali-sekali. sekali-kali nangkup. Cuma nampanan pamanjer
udah Ya, jadi eleh. So kali-kali nangkup atuh ulah nangkar we me meunang. Iya kasep teh Rom. Ini gua juga Aliando. Iya. Lanjut. Bang. Om pimpa alaihum Gambreng. Tadi aja dia menang. Oh baturna. Hah? Oh betul na ieu mah ieu mau nangkar Tuh, kabeh. ini nangkar kabeh. Manggo pargelice. Eleh. Pengen. Aon kudu bisa itu dorangat tah. Wah, menang bae. Cai ngepelit naga. Ayo, biar puas dirimu. Buset teh. Namun gitu mah geus kol maneh Rom. Jeung ce. Bener ya pengen manggo pareleh wae.